warahmatullahi wabarakatuh. Mulajeng enjing pamirsa, balik deui sareng abdi Dinda Rama Kamila, sareng batur sapagawean Ajeng Octavilina anu bade ngiringan dina program ngeunaan pariwisata Indonesia. dinten ieu kami baris ngajak anjeun pikeun mikawano salah sahiji ikon wisata anu pohara dipikaresep ku wisatawan, utamana nu aya di Bogor nyaeta Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor geus lila aya jeung sajarah sorangan. Lobana tempat wisata jeung fasilitas di Kebun Raya Bogor ngajadikeun ieu tempat sok rame ku para pengunjung. Pikeun manggihan info nu leuwih lengkap, kami geus disambungkan jeung batur sapagawean urang Makaela anu langsung dina situs. Mangga Makaela. Wilujeng enjing ajeng sareng Dinda nu aya di studio serta para pemirsa setia dina liputan seputar wisata Indonesia. Dina cuaca mendung ieu, abdi ngalaporkan langsung di tempat wisata kasohor di Bogor, nyaeta Kebun Raya Bogor. Tempat ieu dipikawanoh ku rupa-rupa tutuwuhan sareng sasatoan jeung kaendahan alam. Tapi sebenarnya wisata sareng wisata naon wae sih nu aya di Kebun Raya Bogor ini? Hayu langsung we urang tanyakan ke para pengunjung nu aya di dieu. Pemirsa, ayeuna abdi parantos sareng salah sahiji pengunjung anu nganjak ka Kebun Raya Bogor ieu babarengan sareng kaluargana. Hapunten Ibu. Ah iya Neng, Saha nami Ibu? nami Abi, Ibu Gail. Naon alasan Ibu anu nyebabkeun Ibu milih pikeun liburan atau wisata ka dieu? Oh iya, amun di dieu teh kan suasanana teh tiis, Neng, sareng pikareuseupkeun jauh tina riweuhna kota nya Nengnya. Nya sih Bu. Naha Ibu mawa barudak ka dieu oge? Eta Neng, salah satu sababna Ibu ngajak barudak ka dieu teh pikeun ngajarkeun barudak ngeunaan rupa-rupa jenis tutuwuhan sareng sasatoan anu aya di Kebun Raya Neng. Gitu. Nya Bu, hatur nuhun ya Bu. Sami-sami Neng. Jadi, Kebun Raya Bogor ieu selain dijadikan tempat rekreasi, anu bisa juga dijadikan tempat anu edukatif. Ayeuna cobian urang tanyain Kak salah sahiji akang atau teteh ka didinya yuk. Punten Kak, teh mau nanya namina saha sama sareng saha wae anu kesininya? Nami abdi sareng Argi, iya istri. Wisata jeung fasilitas naon wae anu aya di dieu? Fasilitas fasilitasnya. Salah sahijina sepeda listrik, shuttle bus, musola aman di sini musola. Musola terus apa lagi? Atas nih. Jeung iraha wae numutkeun Kakak waktos anu paling pas kanggo nganjang ka Kebun Raya Bogor. Saya nama enjing sih ya. Misi awal kan serada panas itu. Nama enjing tuh. Terus kami dia mah raosna dinten weekend. Kami weekday ya sana. Weekend kan seueuran gitu. Nya teh Kang, hatur nuhun pisan ya. Sami-sami. Biasa pisan ieu kanggo pemirsa anu hoyong nganjang ka Kebun Raya Bogor. Disarankan sumping isuk-isuk supados langkung tiis. Salian ti seueur wisata sareng fasilitas, pasti para pemirsa oge penasaran kunaon cara ngejaga sareng ngarawat tempat ini.
Langsung wae urang naroskeun ka para patugas di dieu. Assalamualaikum, punten Pak. Bapak boleh nanya? Ini buat biasa. Ya, hapunten parantos ngaganggu waktuna Pak. Ya, mohon. Bapak namina saha? Nami abdi teh Febrian Ardiawan. Sareng parantos sabaraha lami damel di dieu? Di abdi teh tos damel di dia 10 tahunan. Terus kumaha carana Bapak ngarawat dan ngejaga tempat ieu teh? Hari cara ngarawat mah sokos di kebun-kebun biasanya. Contohnya dina non ngaran teh penyiangan teh ngalan gimana, terus penyetikan teh di koredan gitu Bu. Terus di potongan daun garingna, namun aya nu garing, namun di taman kieu mah aya nu khusus nangko, jadi nganggo pupuk. Ya, makasih hatur nuhun Pak. Hatur nuhun pemirsa, ngasakitu wae tina liputan seputar wisata Indonesia anu tiasa abdi sampaikan di tempat wisata nu endah ini Kebun Raya Bogor. Ulah hilap nganjang ka Kebun Raya Bogor ieu. Ajak babaturan kulawarga sareng kabogo anjeun. Abdi balikeun ka Ajeng serta Dinda di studio. Hatur nuhun ka pamirsa anu nonton sareng hatur nuhun ka makaila dina set. Upami anjeun hoyong liburan sareng keluarga, tong hilap manjang ke Kebun Raya Bogor. Miharap anjeun sadayana ngarasakan unggal momen. Sakitu wae, abdi sareng rekan-rekan hapunten diri. Ningali anjeun dina acara salanjengna. Ini BTS cokan. Ini kan ntar bakal dimasukin di BTS. Ntar dulu. 1, 2, 3. Ningali anjeung Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Masuk mas. Masuk kurang. Masuk sepapa suhu. Sepapa sebagai. Oke guys, sekarang kita lagi di nggak tahu pohon-pohon antaganta. Tadi kita disuruh forbidden, kita masuk. Hati-hati daun jatuh. Wah. capek makai? Hah? Capek? Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Pulang guys. Yang semangat dong. Maneh we sendiri. Aing mah capek. Jam berapa? Jam 11.25. Oke, dari jam berapa, Din? Dari jam berapa? Kayak jam 8 ya, Jeng ya? Iya, capek banget guys.
Sampai ujung. Makanya ini tangannya begini. Ya udah nggak apa-apa kan ini. Iya,